Sampurasun sadayana. Tepang deui sareng Teh Dede dina acara Caki Carita Kitab Suci. Ayeuna Teh Dede di henteu nyalira, aya nu ngabantosan yeuh ayeuna sareng sahanya namina Bella. Si Bella geuningan. Bella, ayeuna urang sapa heula rerencangan urang di ditu tuh nu nuju nongton. Halo sadayana, kumaha damang? Ih, Bella, kamari ibu ninggal kunaonnya saur mamah nate Bella cemberut wae. Aduh, saur nate Bella kamari diseuselan ku mamahna. Kunaonnya Bella? Ih, Bella nyarios atuh. Bella ulanganna nilaina alit. Nah geuningan. Bella henteu ieu nya henteu ngapalkeun. Ih, kunaon teu ngapalkeun atuh? Bella teh nuju diajar kedah seueur ngapalkeun nya supados ka upami ulangan teh nilaina sae. Bella teu diajak ieu kitu ku rerencangan ngapalkeun. Bella diajak ku mama, tapi Bellana alim. Nah geuningan alim. Cobi garanya dangukeun ya aya dina Alkitab. Waktos eta Gusti Yesus nya osok sasarengan wae sareng mamahna, sareng bapakna. Ku mamahna diajak belajar hoyong kersa, ku bapana dipiwarang naon-naon kersa tara alim. Gusti Yesus sok diajak ku ramakna naon anu kaayaan dina kehidupan urang sadidinten, ku ramakna sok dicarioskeun naon wae kaahengan Gusti urang. Tah sok diajar oge, diajar naon kan firman Gusti, naon wae dina pelajaranna. Gusti Yesus mah teu bedegong, sok nurut ka orang tua na teh nya. Hiji dinten Gusti Yesus teh angkat ka kota Yerusalem sareng ibu bapakna bade naon coba? Bade ngarayakeun Paskah. Bella kantos ngarayakeun Paskah? Oh, tah Gusti Yesus ge sami nya. Tapi perjalananna teh tebih. Saatos dugi ka bait Allah, Gusti Yesus teh mempersembahkeun persembahanana di dinya. Teras araruih mamah sareng bapakna teh ari pas nuju di jalan, mamahna teh ninggalna maka mana Gusti Yesus teh teu aya. Atuh mamahna sareng bapakna teh uwih deui Bella ka ditu ninggal Gusti Yesus teh nuju naon? Nuju ngajar di ditu teh di bait Allah teh. Geuningan Gusti Yesus tiasa ngajar, berarti Gusti Yesus pinter. Tah Gusti Yesus karana sok ngadangukeun naon anu di pikahoyong ku ramakna. Gusti Yesus sok nurut, pinter diajarna. Gusti Yesus tiasa ngajar, tiasa masihan terang ka imam-imam nu di bait Allah. Tah Bella ayeuna mah Bella teh kedah nurutnya ka mama upami diajak diajar nya, muhun bade janji. Nah ayeuna mah Bella upami ku mama diajak, yuk Bella urang diajar, Bella kedah kersanya supados nilai Bella sae nya. Yuk barudak sadayana nu di bumi upami urang hoyong pinter kedah diajar. Kitu oge upami urang hoyong terang kana firman Gusti, urang oge kedah sering maca Alkitab, sering ngadoa sasarengan, ajak rama urang sadayana supados urang ngertos kana firman Tuhan nu didugikeun. Sakitu heula carios Teh Dede dinten ieu sareng Bella, urang patepang deui dina Caki salajengna. Ayo Bella urang dadah heula. Dadah.